dasar sia mah burung sugan usrit maneh. Sia kalah ngabubukan kami. Cek Nimas Anah bari tuluy cengkat hudang. Tempo beungeutna barangap kurut diseridan ku odeng jeung dibaukan ku sapu ku si Usrip. Si Usrip ruaseun. Buru-buru manehna menta di hampura. Malah teu seurigna dongko-dongko bae hormat siga bae kalakuan urang Jepang anu mere hormat ka atasana. Hapunten Juragan Nimas, sanes dihaja. Mung bade maehan odeng maksana mah. Hapunten Juragan Nimas. Hapunten sakali deui, cek si Usrip. Halah sia, dasar burung sia mah. Sugan cecep ka aing sia mah Usrip. Hapunten Nimas, teu pisan-pisan. Leres, henteu dihaja Nimas. Heeh, geus ayeuna mah ku kami di hampura sia. Geus geuwat ayeuna mah beresan tah eta kadaharan pabalatak. Seuseumuhun Juragan Nimas, mangga. Cek si Usrip, bari tuluy maena beberes karapihkeun kayaan di tengah imah anu acak-acakan ku kadaharan anu awur-awuran teh. Kur kitu kurunyung ceuwin ngurunyung ti dapur, kaget nempo awak jeung beugeut Nimas Anah anu barangep tapak di seuregan odeng teh. Astagfirullahaladzim, eta kunaon salira kalah barangep kitu Nimas? Cek ceuwin. Nimas Anah anu keur mancong ngawaskeun si Usrip anu keur beberes ngaradet ka ceuwin. Paromana ka tempo bakatut haseum. Kunaon puguh gara-gara ceuwin. Tah tempo beungeut kuring kalah barangep kieu. Tembal Nimas Anah. Ceuwin kerung. Ih, ari Nyimas sokos budak bolon mae. Gara-gara ece kumaha sidik ece kakarek datang. Nyebutkeun gara-gara ece. Cek ceuwin. Ari ceuwina naha tadi datang-datang nabrak panto bari mama odeng. Tah kakuring tah jadina kuring nu diseuredan ku odengna tah kalah ting jelatot kieu karasa keneh. Cek Nyimas Anah deui. Ceuwin rada nyerengeh, maena kakarek ngarti. Tapi maena mah ngarasa teu boga salah bae. Wajah tanpa dosa lamun cek budak ayeuna mah. Ji atuh eta mah sanes salah cece Nyimas. Geus karuhan anu nyeureudna ge odeng. Nah nyalahkeun ka cece. Tembal ceuwin bari nyerengeh. Nyimas Anah saukur manyun, geus teu rajeun deui ngomong lantaran Nyimas Anah geus apal pisan kana sifat ceuwin. Lamun ngomong sakali pasti ditemana 1000 kali. Geus moreang geusna cek pikir Nyimas Anah. Tungtungna mah Nyimas Anah melakukan omongan kanu sejen. Lain ceuwin, kuring mah heran jeung seueur ya terus terang bae ceuwin. Ari keur peuting sabenerna aya kajadian naon? Eta kadaharan kalah nepi pabalatak kitu, sangu anyang-anyangan. Pan eta teh ngaluarkeun waragad kuring teh cece. Lain saeutik deh waragadna ge. Cek Nyimas Anah tumanya kumaha kajadian keur peuting cenah. Ditanya kitu ceuwin kalah gogodeg jeung urut dada. Nyimas Anah rada kasigeung hatena. Ih ari ceuwin ditanya kalah gogodeg jeung urut dada. Geus puguhan si Usrip mah geus hese pisan ditanya teh. Cek Nyimas Anah deui bari rada cemberut. Atuh da cece mah heran Nyimas. Kamangkara kabehan jalma ge gujrut nyaritakeun kajadian keur peuting. Ari Nyimas Anah anu boga imahna teh apalan naon. Cek ceuwin bari neuteup teleb ka Nyimas Anah. Dikitukeun mah Nyimas Anah oge rada hera. Nya puguh ce ari kitu mah kuring ngarasa salah. Keur peuting teh kuring kasarean nya bakat tinggal capek-capekna meureun ce. Cek Nyimas Anah. Ih dasar karek manggih aing mah. Kumaha pikiran cenah teh Nyimas Anah. Tahlilan salakina kalah molor. Paingan atuh arwah salakina ngawenehan. Sigana mah seuleun urang teh ka pamajikanna asa disapirakeun. Kerentas ceuwin. Nempo ceuwin kalah ngahulang pok Nyimas Anah ngomong deui. Kunaon kalah ngahulang cece? Aya kajadian naon sabenerna keur peuting teh? Sok caritakeun ce. Tanya Nyimas Anah deui. Samemeh nembalan ceuwin ngareng hapula panjang. Tuluy maena kakarek cumarita. Kieu sabenerna mah Nyimas ya. Keur peuting teh jalma anu tahlilan raribut kulantaran arwah Kang Samin ngawanehan ka dieu. Datangna dina wujud jurig foto. Hi, cece mah kalasieun keneh sampe kaina kukurayeun cece hi. Cek ceuwin teu kebat kulantaran langsung dipotong omonganna ku Nyimas Anah. Ah ulah sok ngarang ceuwin. Ulah nyen isu teu pugu tah. Kuring teu tarima ya, engkana kuring mata kuirang. Cek Nyimas Anah. Ji ari teu percaya nya kajeun. Da memang kitu kanyataanna, saksina oge jama loba. Tah malah si Usrip oge nyaksian. Bener teh Usrip omongan kami teh. Cek ceuwin bari malik ka si Usrip anu masih keneh keur beberes. Si Usrip cengkat heula sakedeung, pok mah ilu ngomong. Laras pisan Juragan Nyimas. Naon anu carioseun ke ceuwin teh emang salaresna kitu. Tadi salaresna mah abdi teh bari nyarios, tapi sieun dibenduan ku Juragan Nyimas. Cek si Usrip. Atuh Nyimas Anah ngahulang. Hatena aya rasa percaya oge ari ngadenge kitu mah. Ari ceuwin pok ngomong deui. Malah mah si Ganung aja nyingsinan segala ka Nyimas Anah. Tah si cek si Usrip ge bener Nyimas. Dia malah mah ieu arwah Kang Samin teh ngomong kieu ka cece. Engke peuting rek datang deui cenah ka dieu rek nyusulan Nyimas Anah. Cenah rek dibawa ka kuburan yang ambaturanna Nyimas.
Cek Cewewin ngomong gitu nate sigan heueuh. Padahal mah ngajaknya sieunan hitung-hitung ngawarah cenah ka Nyi Mas Anah. Si horeng ngomongan Cewewin teh keuna pisan kana hati Nyi Mas Anah. Ada yang gitu mah Nyi Mas Anah meni soak. Sieun omongan Cewewin teh bener. Pok Nyi Mas Anah nyarita beungeutna ka tempat sepa. Bener eta teh Cewewin? Bener arwah salaki kuring ngomong gitu? Cek Nyi Mas Anah bangun ku ruas pisan. Ji, teu percaya mah. Tah tanyakeun ka si Usrip. Da si Usrip yang ngadengieun atuh. Bener lain Usrip. Tembal Cewewin bari ngaredet deui ka si Usrip rada giceupan. Si Usrip anu dikiceupan ngarti. Leres pisan Juragan Nyimas. Arwah Juragan Pamagetan nyarios kitu. Saurna ke wengi bade ka deui bade nyanak Juragan Nyimas kang warencangan di kuburan saurna teh. Lantaran bongan cenah Juragan mah koret pisan kana di sorangan bae koret saurna teh. Cek si Usrip maka ditambahan sagala. Atuh Nyi Mas Anah teh ngahulang mahina percaya pisan kana omongan si Usrip teh. Malah Nyi Mas Anah kaingetan deui kana kajadian bahasa Juragan Samin jeung mahina dirampok teh ku si Bugel jeung si Cungkring. Nepi ka tiwasna Juragan Samin mah harita teh diteblas ku bedog si Bugel teh. Eta kabeh kajadian teh memang mimiti-mimiti nama kulantaran Nyi Mas Anah embung diajak naik sado. Lantaran awal ngaluarkeun duit teh. Ingat kana hal eta Nyi Mas Anah beuki percaya bae kana omongan si Usrip teh. Dadana nyapan pok magarentas dina hatena. Be cilaka sigana bener omongan si Usrip teh. Da emang heueuh lamun dipikir-pikir mah kajadian teh memang gara-gara aing embung naik sado teh lantaran awal ku duit. Dalam harita aing nurut naik sado mah moal kajadian kitu. Hampura Kang Samin sigana mah arwah Kang Samin teh dendam meureun ka aing. Jadi namanya ngajak aing ka kuburan. Ih, masih bener aing nya cinta ge embung aing kudu dibawa ka kuburan mah. Garantos si Mas Anah. Ingat kadinya mah Nyi Mas Anah teh beuki sieun bae. Ari si Usrip jeung Cewewin terus silih kecepan. Baheula dapat yang sarengeh. Keur kitu pok kadenge Nyi Mas Anah ngomong deui. Kumaha tuh adik kieu nya Cewewin? Kuring mah jadi sieun. Ih, da embung atuh masih kuring nya jeung cinta ka Kang Samin gari kudu dibawa ka kuburan mah. Cek Nyi Mas Anah. Ji atuh kuring teh apa di kudu kumaha kumaha mah Nyi Mas. Duh kata habis si Usrip mah nyaho kumaha carana supaya nyalametkeun Nyi Mas Anah. Cek Cewewin. Red Nyi Mas Anah ka si Usrip. Pok maena ngomong. Cik atuh kumaha Usrip, cik tulungan kami atuh kudu kumaha kami teh supaya selamat. Tanya Nyi Mas Anah ka si Usrip. Si Usrip ngahulang can makan embalan. Tarangna ka tempo kerung sigan heueuh bae keur mikir. Aduh abot atuh Juragan. Abdi mah teu sanggem. Tembal si Usrip. Tulungan atuh Usrip, ke ku kami dibere duit, sing karunya atuh ka kami. Abot teh abot kumaha maksudna Usrip? Sok bejakeun ka kami. Tanya Nyi Mas Anah bade beungeut sampai kesepa. Nya atuh Usrip, abot teh abot kumaha? Sok bejakeun ka Nyi Mas Anah di mare nyaho cara nulungan mah. Sok Usrip karunya. Cewewin iru nyarita, tapi bari ka tempat rada nyerengeh. Semohon abdi geus terang carana. Tembal si Usrip, atuh Nyi Mas Anah teh meuni melotot. Ah dasar nu sunjung maneh mah Usrip. Ari nyebut abot mah berarti maneh teh nyaho atuh. Dasar bohos ya mah. Cek Nyi Mas Anah. Ari Cewewin ngan saukurnya ngirnahan seuri. Pok Nyi Mas Anah ngomong deui ka Cewewin. Cewewin, kudu kumaha tuh kuring teh cece? Kuring sieun namun ke puting arwah salaki kuring datang ka dieu. Cik atuh tulungan kuring cece. Cek Nyi Mas Anah deui. Cewewin ngahulang sakedeung. Teu pok manehna ngomong. Lamun kieu bae kumaha Nyi Mas? Sigana mah Nyi Mas teh kudu tatanya ye kanu ngarti. Tapi cece boga bapak-bapakan. Kumaha lamun minta tulung ka anjeunna? Tembal Cewewin. Made kitu mah Nyi Mas Anah teh meuni bungaheun. Nya atuh ce, kuring satuju, bae enak keneh kuring anter nepungan bapak-bapakan Cewewin, mengpung beuna keneh cece. Cek Nyi Mas Anah hatena rada ngemplong maina mah. Cewewin ngareng panjang. Nya atuh be, sok ku cece dianter. Cek Cewewin. Nya atuh kuring rek disalin heula atuh nya ce. Tembal Nyi Mas Anah bari jeung teu ngomong deui maena buru-buru asup ka jero kamarna rek disalin baju. Teu lila Nyi Mas Anah geus kaluar deui ti kamarna, geus dandan meuni gaya pisan, di lipstik make shadow, bukna digelung, make kacamata hideung, make kabaya meuni herang. Ngaleun jeung sukuna reuncem ku perhiasan, sigana perhiasan teh kabeh dipake ku manehna. Atuh nu dandanan Nyi Mas Anah kitu mah ceueun teh meuni gogodeg. Aduh, eta ari Nyi Mas pakaian meuni sagala dipake. Kawas nu rek ulin ka tempat pesta bae Nyi Mas mah. Ih, palalaur si Nyi Mas, kumaha bisi ki aya rampok di jalan? Cek Cewewin. Atuh da kuringna bingung cece, lamun ditunda di imah gue paur cece. Bisi leungit aya nu maling. Geus lah ce, teu kudu loba pikiran lah. Hayu urang mangkat ayeuna mumpung barang keneh. Tembal Nyi Mas Anah. Lain kitu Nyi Mas. Nyi Mas sugan teu kapok ka kajadian kamari. Pan kareke baruk Nyi Mas tas karampogan sampai ka Kang Samin maot sagala. Cek Cewewin deui, tapi Nyi Mas Anana geus teu bisa diomongan deui. Mainna tetep keukeuh bae.
moal naon ce moal da ieu mah beurang keneh ce geus hayulah ce geus ulah loba pikiran ce hayu cek Nyimas Ana atuh Cewewin teh geus teu bisa ngomong deui akhirna mah nuturkeun bae kumaha kahayangna Nyimas Ana ya hayu atuh ari kitu mah tapi kumaha si Usrip rek diajak ilu tak kakanungguan imah bae Nyimas cek Cewewin keun lah kakanungguan imah bae ce bisa aya naon di mana cek Nyimas Ana bari tuluy ngomong ka si Usrip heh Usrip kada jaga imahnya awas keun maneh ulah ka mana-mana mah enggak juragan Nyimas tembal si Usrip sanggeus kitu mah Nyimas Ana jeung Cewewin teh terus arindit rek nepungan bapak-bapakan Cewewin. Kocapkeun kaayaan harita beuki tambah beurang. Kaayaan langit menilenglang taya aling-aling, sorambe kadenge pating barere ditungtung lembur. Dialokan ku surah hayam jago ada sakali-kali kadenge kongkorongok. Panan poe beuki lila beuki luhur karasa panas mending oreret. Dina kaayaan kitu dilandeuheun pasir aya dua urang awewe anu keur leumpang ngalikreuh naranjak ngulu ka tonggo. Si horeng eta dua jalma teh Nyimas Ana jeung Cewewin anu keur leumpang rek nepungan bapak-bapakan Cewewin. Jauh kana teh Cewewin imah Bahdayu teh kuring masa geus sararangkeun kieu suku teh cece. Cek Nyimas Ana bari katempo awakna geus borobosan ku kesang ari napasna kadeng oge haeho. Tinggal kaliwatan sapengkolan deui Nyimas. Tuh tong gontang kali tuh aya saung. Tah di dinya saungna Bahdayut. Tembal Cewewin. Oh nya atuh ce. Tapi kuring masa geus teu kuat ce. Hayang ngeureunan heula sakedeung bari nuluskeun kesang. Cek Nyimas Ana. Ih, ulah Nyimas, kagok sakedeung deui. Lamun ngeureunan heula bisi kaburitan di jalan sok wayana. Cangkeup saeutik mah. Cek Cewewin. Oh nya atuh ce. Tapi lain ieu teh ce. Nah bener Bahdayu teh bisa nulungan kuring ngusir di wasalaki kuring. Cek Nyimas Ana deui. Ih, pasti eta mah Nyimas, cece mah yakin. Dalin sakali dua kali atuh cece minta tulung ka anjeunna teh. Cek Cewewin. Ya syukur atuh kitu mah ce, muga-muga bae nya ce. Kuring mah nyaan sieun ce. Embung kuring dibawa ka kuburan masih kuring nya jeung cinta ka salaki kuring ge. Cek Nyimas Ana. Geus teu kidung-kidung ngomong kitu na teh. Cewewin teu nembalan tapi terus bae leumpang, katampona malah beuki carepak bangun ku hayang buat aranjog. Dina kaayaan kitu di satu kangen rungkun aya saurang budak ora keur ngawaskeun ka palebah Cewewin jeung Nyimas Ana bari ngadedekeun omonganna. Eta budak teh tuluy buru-buru indit ku kuli odan dempangna katempo gancang satengah lumpat malah betis anu pareurih bakat ditatarajong kana cucuk teh geus teu dirasa. Beras eta budak teh akhirna mah anjau kana hiji palataran lega. Di tengah-tengah palataran aya hiji saung leutik tapi asik katempana bersih matak teh kabetaheun. Datang-datang eta budak teh langsung meuwah kauk. Bah, Bahdayut, di mana abah teh bah? Cek eta budak. Si horeng eta budak ora teh anak buahna Bahdayut anu sok dititah ngawaskeun lamun aya tamu atawa pasien nu rek dudukun ka Bahdayut. Nah, sia wakau kade sia dewek di tukang. Kadenge aya soran nembalan. Eta budak teh talangke buru-buru lompat ka tukang. Sanggeus aya di tukang breh katempo aya saurang lalaki anu pangaokan Abu Sekal ari buteungna Bahdayut. Si horeng eta jalma teh anu disebut Bahdayut teh katempo keur jongjon bae maraban embe. Bah, gewati salin bah. Aya lauk bah. Malah malaukna ge malauk hiu bah. Cek eta budak bari hari weus-weus. Bahdayut eureun heula marep embena ahok ngomong bari melotot. Ka bener sia teh ari ngomong teh. Moal heuh aya lauk kaluhur pasir. Omos ya lauk hiu mah. Anu lauk hiu mah enak di laut goblok. Cek Bahdayut bari matana melotot. Je ari siapa? Istilah ieu mah bah karana maksud kuring teh anu disebut lauk teh pirejekieun mah. Aya Cewewin ka dieu jeung saurang awe baturna. Wah, kolot-kolot ge geulis bah. Keur mah perhiasanna oge meuni reuncem bah. Meuni sagala dipake. Dina leungeun jeung dina suku malah mah. Cek eta budak deui. Atuh ngadenge kitu mah Bahdayut teh meuni tuling hak. Nu bener sia. Je bener bah. Atuh leuwih teu bener uing mah. Hak lu yakin bah. Tembal eta budak. Alus-alus lamun kitu mah lain saukur hiu, tapi hiu raksasa. Geus tungguan sakedeung dewek rek bisa heula. Cek Bahdayut bari tuluy leumpang rek indit ka jero saung. Tapi kakarege sabaraha lengkah Bahdayut eureun deui. Entang ka dieu sia.
cek Badayut ngalupayan deui budak anu tadi. Budak anu degeroan anu disebut Sentang teh tetalang kayak nyamperkeun. Aya naon dia tuh mah? Lain euy, tadi lain ngadeng itu. Naon tujuan ceuweun jeung baturna anu sigala keu teh ka dieu teh? Tanya Badayut. Oh nya bah. Adi ngomong nama cenah hayang ngusir arwah salakina cenah bah. Cek si Entang. Oh, alus. Ayeuna saleh gawat ka ditu, tunggu di hareup. Bagiakeun naon maranehna geus datang ka dieu. Siap bah. Nu penting mah pupuk bae komisina bah. Dah sia. Canan can geus minta buru. Geus gawat sia ka ditu, gawat ka hareup. Cek Badayut. Atuh Sintang teh buru-buru ini teh ka hareup. Ari Badayutna tuluy asup ka jero saung jalan di dapur. Ngan waktosna saep. Ieu dongeng karangan Priwados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna mugia katampi kalain kabilahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.